saja orang mengucapkan syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul haram betina, haram harta, haram kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa yakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. An apa ini yasa yang kambil ahbari kola alamani abid taurata illa sifra wahida kana ya'dimuhu wa yubilu sundu falamma mata abi fatahtuhu faidan fihi nabiyyu yakhruju akhirat zaman mauliduhu bimakkah wa hijratuhu bil madinah wa sultanu bisam. Ibayun orang puji syukur ke hakikat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana dina kesempatan anu ieu urang sayadayana tiasa kumpul ngariung di haflah mubarakah. Mudah-mudahan wasilah ngariungan urang anu ieu dan sebab yakin rahmat wa maghfirah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam mudah-mudahan salamina dilimpahkan ke junjungan alam nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugi ka kulawargina para sahabatna katut umatna anu turut tumut kajenanana tumugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak pengatur waktu penjajah acara kusim goreng dihormat, para alim ulama guru-guru simkuring kusim goreng dihormat, mudah-mudahan paranjang kunjung yuswana marang fatil una. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para aparat pemerintahan, Bapak Guru, Bapak Ketua DKM, Kaput Reng-Renganana, Nukusim Goreng dihormat, Ibu Bapak hadirin sampurnayana, Nukusim Goreng dihormat, mudah-mudahan sadayana ya dina ridho sareng inayah Allah subhanahu wa ta'ala.
dipayun simabdi tanda hapunten tina sanes kantan kaluluputan kalapatan anu batula batali sareng para ibu samudayana kamakinten ngahapunten sadayana tuangan lete nuka tada kesimabdi kirang ridho kirang halalna rasa minadari do sareng halal ngaridokeun sadayana atuh sawang sula upami teh mahaya disimabdi ngahapunten oge ngaridokeun. Para ibu hadirin rahimakumullah, sim kuring teh geus rada bingah gitu. Tadi nama sim kuring teh rek haur kuning. Mobil geus dimandian. Tapi asa hawar-hawar teh bulena teh kapung teh muludan cenah kidul. Rek nelpon kan dede mun rek muludan mohon cenah. Di mana oranganana duka cenah. Meureunang teh aya di luar sase sungkuring moal tulus atuh kahaur teh maksudna rek mupingkeun pengaosan hari meme magrib teh sumping RT mantan ulah disebut mantan Pak RT we cenah enjing engke kudu kehadiran cenah kaditu bagi peludan di mana nu ngaosna eta cenah jeung Didi anu teh Ciparanti cenah ke saya menci di Ciparanti nu biasa cenah kunaon cenah teh kahalodoan nyer teh opat teh digana kahalodoan mun ibu tuang jeung daging bae hayo pesennya bu sekarang hayam tari jeung asin unggal minggu eta sekali muludan maka hayam teh jeung raja banci jeung rame gitu di luar neangan bagian ngaji simkuring tak asararuas badi jieun pangpanulina Gustiluan tadi itu ngaoskeun deui kupingkeun. Atuh mun dina pasmarana mah parasmarana pangpandirina teh tinggal cucukna. Teu kabagian dagingna. Ya bayi kucing jeung setarunduh teh santawa. Teh santunduh. Simkuring teh di pondok jalma sibuk ya teh Bu. Arang cina ge, sang ucap kepaleun teh yang Ahmad. Gawi di masjid, di madrasah. Di waktu mah pasaran teh kabean pasaran. Nyen kusen masjid. Disakolahkeun ku Kang Haji teh. Namanya cenah sakola ka Huda tuh. Di Huda cenah masjidna kucoran. Bagaimana sarakola tuh jenis si Kirwan sambilan tukang buloh dan tukang asep disakolahkeun ka Huda kita nyieun citakan beton disakolahkeun batur mah pasaran beres nyieun kusen teu milu ngaji pagawean dan nyawa aduh tapi datang ke imah tuh jadi tukang ngaji ngariweuh mah angger gitu entah tuh bisa kurang korek pas yang ucap dan yang ucap matukeun gawe berenang tak korehan kita pantes simkuring orang ngebahas ibu-ibu biasa we mirkohnya Bu wau jeung mirkoh teh Bu henteu mun di simkuring masuk dibagi-bagi Bu muludan mamir nu diapalkeun teh
deba atau disebut nantinya deba atau mirko lamun cukuran berjanji atau nabi muludanon rajaban. Nah itu orang mah berjanji ya muludan berjanji naon deui rajaban berjanji naon deui cukuran oge berjanji nanti arapaleun eta mun ngariung di asongan berjanji teh kalah-kalaluan jika namun arasup berarti sumputkeun heula berjanji dina mirqa tingali punya lupang payunan teh laqad manallahu alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Yakin nyata Allah maparin kanikmatan nu teu aya hargana nu gede hargana nu teu kahargaan cek urang. In ba'atsa fihim rasulam min anfusihim dina waktos Allah mutus seorang utusan min anfusihim tireng-rengan dirina eta mukminin. Napa urang kudu bunga bu? Sabab Rasul memperjuangkan keimanan arasup kana hati mukminin. Islam dugi ka urang saur tadi berkat perjuangan Kanjeng Rasul. Iman asup kana jiwa urang berkat perjuangan Kanjeng Rasul. Urang terang halal jeung haram berkat perjuangan Kanjeng Rasul. Kumaha kitu? Sababia Kanjeng Rasul urang megang agama Islam, urang boga keimanan, maka wajib ke urang mika cinta, mika resep ka Kanjeng Rasul. Adam azia gini wahbu nabiyaka summa adim qadrahu ya wahbu nabiyaka summa adim qadrahu wahbu jeung kudu mika resep anjeun ai cinta mah bahasa barudak Bu cinta-cintaan cenah barudak kan urang mah cek kolot mah resep we bapak ka ibu kudu resep ibu ka bapak kudu saling pikanya urang kudu resep ka Kanjeng Rasul. Kumaha carana mika resep ka Rasul? Lamun urang mika resep ka hiji jalema sok hayang terang turunanana gitu lin tungkahul mar'u linasa bihaka ditu lin karena turunanana cenah kumaha gitu. Urangnya kudu terang turunan Rasulnya tawis urang mika cinta ka Kanjeng Rasulnya. Sok geura apal teh ngabungkur menuju dinianya Bu. TK udah ya beli Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy na bangsana rahmana sadumo ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Alhamdulillah ya masih ini apa Bu? Kurang tawis cinta ka Kanjeng Sumaadim salajengna anjeun kudu ngagungkeun ka Kanjeng Rasul. Urang kudu ngagungkeun ka Kanjeng Rasul sabab cek tadi ge Rasul sababia Rasul urang ngamuk agama Islam. Kumaha tadim ka Kanjeng Rasul? Nya, seueurkeun maca sholawat ka Kanjeng Rasul. Sing seueur maca sholawat. Ala ayyuhal iwanu sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'ati. Ala ayyuhal iwanu sallu wa sallimu hei dulur-dulur anjeun kudu maca sholawat maca salam ka Kanjeng Nabi fi kulli waqtin setiap waktu
bade salat duhur sholawat butil wangsulan mah najan nyalira di bumi mah sholawat nu bisa urang we sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sholawatullah cacing goreng di masjid ulah seru-seru teuing sholawat teh ruang sulan mah ieu nu beres salat sunat umat tinggalun batur sok sholawat di ruang sulan mah yuk siru sholat alai seueurkeun maca sholawat dreng maca sholawat nya geus di ruang sulan keun bae ditinggalkeun kana di luarin nu penting urang fi kulli waqtin nya setiap waktu sholat bacakeun sholawat wasaatin sareng setiap saatnya tiap waktu setiap detik kurang di mana kesempatan di bumi di mana we biasa lid mun urang mica cinta mikaresep kana hiji perkara man ahabba sayan kathuro min dikri coba nu resep kana hiji perkara eta nu diobrolkeun lid resep istri nu diobrolkeun teh is cara kumpul menjalin bobogohan tadi dong ngenin ya orang jeung ieu eta diobrolkeun tukang manuk resep manuk diobrolkeun nya nah gitu bila ari ka Kanjeng Rasul urang mung teuing nya pek sholawat atuh teu maca urang ge resep ngupingkeun nu maca sholawat dina HP seueur nya maca sholawat sok maca sholawat bare sholatullah bare ya nabi Allahumma sholli nu penting babacaan sholawat mumpung teuing mengucapkeun anak suksiru sholat taala nu kadua takdim ka Kanjeng Rasul wayak tanihi bisunnatihi mentingkeun kana pasunatan Kanjeng Rasulnya ibu sunat nusok dilaksanakan ku Kanjeng Rasul teh berjamaah mun bapak-bapaknya bu itu kan mun bapak-bapak di Rasul teka kuping tinggalin berjamaah selalu mimpin berjamaah ya itu tak urang ge ka hade ittiba salid ka salidnya ulah nepi ka teu pisan 5 waktu tinggal berjamaah maghrib heula atunya isya subuhnya duhur mara repot jeung asarkeun bae paksakeun nya gede fadilah berjamaah gede barokahna berjamaah gitu insyaallah kahirupan ulang barokah sok tinggalkeun bernaon tong ninggalkeun berjamaah ittiba ka Kanjeng Rasul sok seueurkeun sedekah Siti Khadijah teh pangbungharna sateacan ditika ku Kanjeng Rasul teh ya pangbungharna Siti Khadijah tapi ketika maot Siti Khadijah maot Kanjeng Rasul teka kuping hartana aya kereh erek dipake berjuang negapkeun agama Islam urang mah teu kitu kan nu biasa nu penting di mana aya nu menta teh bere kadarna mah kitu ulang kala di baeudan kok mau dicarekan lagi gitu insyaallah eta teh naon bakal gede imbalanana ti Allah digantian ku Allah malaikat ngaduakeun tiap subuh sahajal manusia sedekah mudah-mudahan digantian ya gitu man pada sok hesewe urang kagoda ku setannya inna syaitana yaidukumul faqra wa ya'murukum bil ahsanya ku setan eta kagoda nah cek setan mah fakir cenah bating sedekah mahlin itu jeung ditana teh kana goreng eta setan gitu hiji takdim seueurkeun maca sholawat dua kira-kira mentingkeun kana pasunatan dilaksanakeun ku Kanjeng Rasul hudang mungi mangga sok seueurkeun istighfar gitu itu pilaku urang dina rangka nakdim ka Kanjeng Rasul
yaslu alaihim ayatihi Rasul macakeun ka umpama mukminin teh ayat-ayat. Hari bahasa ayat teh biasa nama ka ayat kauniyah nya. Mencek bahasa kreata malin jagat namprak sagala mayakpak langit ngadingding nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yatafakkarun taeta. Baca lin itu di Nasrona surat Isra. Linuriyahu min ayatina ningalikeun Rasulna Allah ka Kanjeng Rasul kana ayat-ayat kakawasaan kami. Macakeun ngabejakeun ayat-ayat Allah kakawasaan Allah ya. Langit maju tuluy dina sagala maju lin itu teh tanda ayat kakawasaan Allah ya. Insya Allah lamun urang resep ningalian kakawasaan Allah ayat-ayat Allah hati bakal rasa deket jeung Allah sebab dina diri urang ge aya tapak double Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi la'nan wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Baham bisa nyarios eta pakaruna urang kadar kita daging ngagundel tapi aya sholat itu kekawasaan Allah. Lamun urang geus ngarasa bahwa dina diri aya damel Allah insya Allah hati bakal rasa deket jeung Allah. Lamun rasa deket jeung Allah, lamun rasa dimonitor ku Allah, insya Allah ngabuakeun rasa izin ku Allah. Tak ngalangkungan ieu mauludan sing jadi ningkat keyakinan orang sadayana, ningkat keimanan orang sadayana, nepi ka rasa deukeut jeung Allah. Yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ngabersihkeun hate-hate mukminin. Nah kotor mukminin harita sadajan jadi mukmin kotor tina kamusyrikan ya. Pamusyrikan ibadah kana patekong nu kira-kira mere manfaat jeung ajaib dina waktu harita di ibadahan. Aya seuneu teu pareung wae di ibadahan. Aya cai teu saat-saat di ibadahan di sarembah. Ngan jahiliyah ayeuna teh kembali ka urang deui wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sampai meh lahir Kanjeng Rasul, sampai meh diutus Kanjeng Rasul, kalakuan jahiliyah di Arab yakin sasarnya gitu ibadah geus teu kudu. Naon mere manfaat roti kadang-kadang di ibadah disembah. Dakwa yuzakihim sumping Rasul dibersihkan hatena. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mikanya ka mukminin hatena dikaluarkeun tina para roekna hate kamusyrikan kafiran ya kakufuran dikeluarkeun diganti ku keimanan cacat hatena teh wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah na Rasul ngawurukan kitab Al-Qur'an ku Rasul diwurukeun nya Al-Qur'an lewat hadisnya dikana diwurukeun wal hikmah ilmu jeung amal disebutkeun didikan lain ngan sakadar ilmu unggul tapi dididik ku Rasul diceritakan dicontohan ku Kanjeng Rasul. Saur Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu kudu salat marane kabeh kama ra'aitumuni usolli seperti kami salat. Itu lain ngan sakadar mere ilmiah unggul tapi jeung pendidikan anak pengamalan anak cara orang sumping ka pengawasan teh hayang ilmu anu
taat tina arti menang ilmu hayang bisa ngamalkeun ngapalkeunana. Sebab apa tudin salah satu alimun tajirun jangan bahayana agama tilu rupa jalma nu boga ilmu teu amal kana ilmuna kadanya itu manidada ilman walam yazad hudan lam yazad minallahi illa hudan. Orang tambah-tambah ilmu tina hasil mingguan tina hasil naon deui muludan rajaban tapi amal teu robah bahayanya bahaya kadenya. Urang ngaji teh hayang keur amal keuneun kade. Apa tudin salasun alimun fajirun wajahilun muzahidun katilunanya wa imamun jairun pimpinan anu lacutnya boga ilmu fatwa lin bahaya itu jilbab dicarek celana cingkrang dicarek kan tidak agama Islam eta kakuduana teh nya. Cek Islam kudu dinaon dicadar cek hukum Islam orang tina sapina teh jamiul badan mun istri mah ngan dina bajuri mun istri muamalah menang ningalikeun wajah ku menteri agama dicarek jilbab itu jairun itu nya pelacur mustahilun jahilun jalma ijtihad bodoh wizahid makpakeun hukum tapi kaayaan bodoh talak tilu diijikeun deui eueuh talak tilu cenah kitu ijikeun deui hiji we talak loba teuing cenah kitu eta teh kaul Daud Bahiri golongan mu'tazilah sepakat imam nu opat wayahna nu nalak tilu sakalipun jadi kabeh ari istisna mah. Nama ada cenah manhaj dari itu jahilun naon mustahilun jahilun jalma istihad nu teu boga ilmu kade nya madhab naon eta nya madhab Daud Bahiri golongan mu'tazilah nu boga pendapat seperti kitu kade urang ulah ka bawa-bawa nu nyebarayana takfir ngupurkeun jalma nya asup ka golongan kami kafir hukumna kudu sahadat deui ya Allah. Saur Allah dina Al-Qur'an wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lastamu minan kade pangwani-wani jalma naon ka jalma nu uluk salam ka anjeun nyebutkeun lain mukmin kade. Ini saja nyebar ke daerah orang datang itu takbirnya gampang ngumpulkan batur tinggali dina sulamun taufik lamun batur nyebutkan hei kafir nganggap kafir ke jalma mukmin murtad hukumanna tanya rusak kaimanan manehanana kade tong wani Al-Qur'an jelas orang mukminnya sahaja mak mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul haram getina haram hartana haram kahormatan nah tong diganggu ade teng serada naon nyebarnya ade akibat rusak agama mustahidun jahilun jalma nu ngaluarkeun fatwa tapi bodoh wa yu'allimuhumul kitaba rasul rek ngawurkeun kitab Al-Qur'an dijadikeun pedoman keur urang hirup sehari-hari man ja'alal qur'ana amamahu dakhalal jannah insyaallah lamun urang Al-Quran dijadikan imam sehari-hari kalakuan urang ngiblat kana Al-Quran insyaallah asup ka surga. Datana jatung pasain paruddu ilallahi wa rasulihi
di mana-mana we perbentrokan dina segala sesuatu kembalikan ka Allah jeung ka Rasul alias kana kita diterjemahkeun ku para ulama da urang langsung nodong tina Al-Qur'an malin teu bisa ya gitu nodong hadis langsung pe diterjemahkeun ku para ilmu fikihna aya jelema bodoh ngaluarkeun fatwa bahaya ade wal hikmata naon ari hikmah cek tadi ge ilmu sareng amal mun di pesantren mah pendidikan syukurin diteruskeun Pak naon ari hikmah teh beda ieu Baitul Hikmah ngaran pesantrennya tempat hikmah naon ari hikmah ari urang mah sebut ilmu hikmah teh kitu we pananyaan jelema lain nu geuring mawa cai ngahikmah cenah sebutna lain nu leungiteun mawa cai hikmah itu lihat sangat orang ngabungkur Pak banyak yang tadi pesantren nosok tara mere cai gitu beda jeung anak tapi itu nggak hikmah cenanya naon atuh hikmah teh saudara teh ye cenah hikmah teh ilmu na diala tuluy diamalkeun itu hikmah ngaranna teh ilmu sareng amal ilmu berjamaah dikaji tuluy diamalkeun dilatih berjamaah diwajibkeun berjamaah dilatih supaya balik ke mana resep berjamaah dididik cek urang lain di pesantren mah gitu bedanya di sekolah pengetahuan di sekolah lain ilmu pengetahuan lain pendidikan bahasa naganya itu tapi di pesantren ilmu pendidikan sunah pendidikan pondok pesantren ilmu na dikaji tuluy diamal ke hikmah itunya Rasul gak gitu metodana teh nya di Madinah di Masjid Rasul kan aya tempat leutik teh segede panggung ceuk Pak Haji teh mun maneh jarah ka makam Rasul cenah sok salat sunat di dinya cenah aya tempat segede panggung tah luhur saeutik payuneun bumi Kanjeng Rasul salat di dinya 2 rakaat di pilarian ku simkuring oh jadi ashabus sifin teh tadi sebutan teh santri Rasul teh di dinya tempat pengajian teh di payuneun bumi Kanjeng Rasul teh sok salat sunat 2 rakaat dan kapengker kelas kana tempat eta tempat santri gitu di pilarian ku simkuring barang ronan ka biwarang Pak Haji teh gitu alhamdulillah kapenak gitu nah gitu jadi Rasul diutus kamu bumi ieu hiji ngabejaan manusia sing bisa napakuran maca ayat-ayat Allah anu di alam hayu di muka bumi ieu dibaca nya nu katingali nu karasa nu kakuping sing nepi kana hate rasa deukeut jeung Allah nya rasa deukeut jeung Allah sina mengenal Allah lewat tapakur nya at-tafakur bi ayatilah yulzimukal yakin dina sarasapina ayat tafakur kana ayat-ayat tanda kakawasan Allah yulzimukal yakin bakal ngabuahkeun kana hate yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tuluy saursa kabin ahbar wala alamani abid taurata illa sifra wahidan kana yahtimu wa yudhilu sudu bapak abdi diurupkan ku bapak abdi nya bahasa teh ruhban baheula kiai toret mah Yahudi mah disebut teh ruhban kitab toret diurupkan ternyata aya sakoras toret lu teu diurupkeun eta naon dikunci diasupkeun kana naon peti dikunci diasupkeun kana lumari nya palamma mata abi fatahtuhu faidam fihi nabiyyu yakhruju akhirat zaman mauliduhu bima kata wajratu bil Madinah ternyata nulisina dina lembaran eta toret teh nerangkeun sifatan-sifatan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal lahir di kota Mekah hijrah ka Madinah entah kaya ilam kasaha kaya ibuna kang Rasul Siti Fatimah Sidinan pananya ibuna Siti Fatimah innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah ida wadotihi basamihi Muhammadan li anna usatuh madu ubahnya
cek malaikat Jibril pada ngahamilkeun naon Kanjeng Nabi Muhammad nya innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah dundungan sakabeh alam pangalus-alusna manusia nya wasamihi dawadatihi Muhammad li annahu satu maduba ngarangan di mana lahir teh ku jenengan Muhammad insyaallah bakal dipuji ku manusia satu maduba bakal dipuji kayak di akhirna gitu miwarang rasul ida ulida man ulida lahul walad pak nah payusin ismauli di mana-mana anjeun boga putra teh sing aralus ngaran teh nu aya hartian sabab doa setiap aya dimanggil nya kitu agung tuh saya kan mudah-mudahan diagung-agung gitu manusianya saya tadi bahasa Sunda oke tapi bahasa Arab wae Hasan Jamilah lin saya itu tengaran tiap ayo manggil ngadoa ke Rasul gitu wasamihi ida wadatihi Muhammadan li annahu satu madubah ngaranan budak beku ngaran Muhammad isukan bakal dipuji ku manusia ternyata kejadian itu tak saya ngaran putra teh nu aya hartian ieu mah paduwe artis keur naon keur ngetren berak bulan mudah naon lahir lin di ngaranan bukan naon ngaran teh puguh hartina teh alin nah itu ulah padunya ya ruju akhir zamani maulidu bimakata wa hijratu bil madinati wa sultanu bisamta ieu paling bahaya bakal mingfin samnya Isam kan negara gede tempat ekonomi nih Rasul dagang kasam ieu bahaya maka bangun teh maka panggil orang Yahudi jeung Nasrani yakin bakal ditunggu kelahiran Rasul jika Nabi Musa belah cek setan bakal lahir hiji budak Nabi Musa nu bakal ngaruksak kana kepemimpinan anjeun kan teh aman disayembarakeun di mana aya budak lahir wayah kudu dibunuh tah bisi kitu maka disumputkeun eta toret nya wah bahaya ya kalau kapangi ku jelema jahat. Da ketika Rasul rek dagang jeung Maesaro nya naon wadi lumega diiuhan ku mega dituturkeun ku mega cicing dina hiji tangkal kai ciciren ruhban Yahudi apaleun ieu cenah cek dina toret ieu namun abi teh pinabieun teh akhir zaman teh eureun dina hiji tangkal kai tuluy dituturkeun di iwan kumega ieu keajiban irhason teh alin Maesaro wayahna bawa deui balik tong tulus dagang kasam bahaya ieu itu ditawi deui korban bahayana kitu wa hijratu bil madinati wa sultanu bisam yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam dininya tertera yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam nu mana eta Kanjeng Rasul teh pangsae-saena para nabi nya agung namanya kalau dibandingkan jeung malaikat Gusti Rasul anak khiyamur min khiyarin wala fakhru cek Rasul kami pilihan Allah nya ti pirang-pirang pilihan tapi kuring terus ya terus Rasul urang maka karek boga sambal terus pokok dicetrek boga sambal jemput teuy boga nu kitu maing gitu din cek nu komen teh 1000 nu komen deuh maca nu komen di jam 12 teureun gara-gara naon nguploadkeun sambal irah maca Quran sok nya itu mending maca Quran cek urang itu para rubuh pasea alhamdulillah HP ya Allah dipakai pasea jeung tatangga
teu akur. Ya, gitu jeung dulu teu akur, jeung tetangga pas ya gara-gara HP. Si kuring mah teu boga HP nu kitu upload-uploadan. Dari upload-uploadan suara upload sim kuring naon. Eta kan nyeret net nahnya gitu. Begitu nanti apalun batur nge-SMS lah riweuh-riweuh teuing lin eksaret teuing bang dibawa gitu. Riweuh-riweuh teh ngagulung HP parining maca Quran tar kaburu. Tas itu teruskan yakunu khairul anbiya wa ummatu khairul umatna pangsae-saena umatnya. Mana pangsana yukabirunallaha ala kulli syarafin. Ngagungkeun ka Allah di mana we kesempatan. Dina harti eling ka Allah. Pakiun narti eling ka Allah. Di mana wae rek di masjid baca wiridan eling ka Allah, keur salat eling ka Allah, keur di luar salat oge eling ka kalau selalu tadi ingat kalau itu hatenya bentar sok minta kalau mungkin Gusti paparin hate anu sudakiron khosian hate nu eling kalau semua bahaya lamun hate teu eling kalau tadi kali terus sambutan tadi ya sebab di urang aya di mana hate teu eling kalau wayahna lahum qulubul la yafqahuna biha keur nyaringkeun hate sing daek indit kana pengajian sabab urang-urang imanna cek batur mah dohril qalbi yajidu wayan kusur iman urang mah dohril qalbi can isu kana ilmu yakin masih kana iman ilmu yajidu wayan kusur kadang tambah kadang kurang keur ngaji mah sok asa gede eling ka Allah tadi ayeuna nonton mah rasanya tah eta mah kudu loba ngaji di layennya tingkatkeun pasunatan sok pasunatan tingkatkeun ulah lawora lah kadar ge sunat bahaya kade nya diganya pale kana sunat kunaon teh salat sunat lah kadar ge sunat naon teh wiridan lah kadar ge wiridan man tahawwana bi sunnati tahawwana bil faraid jalma nu wani-wani ngenteng-ngenteng kana pasunatan bakal nenteng-nenteng kana kaparduan di mana jalma geus wani ngentengkeun ninggalkeun kana parduan ngaji tara salat fardu ditinggalkeun wayahna hariwan akhir hayatna suul khatimah naudzubillahi min alhamdulillah kurangnya masih kene ahli pangaosan aya sasihan hadir mingguan hadir muludan hadir para kaya tatangga urang masih kene loba jelema geus teu ngaji nu teu bagian berjamaah sok kontrol ke ibu-ibu seueur makan kurangnya mudah-mudahan sing diberi hidayah ku Allah ya Allah kumaha eta jelema seperti kitu lain urang aku benernya Pak ayo kope itu maneh kesuran mawi ngabagian ngalakonakeun bae ya Allah jelema geus teu aseuing hate jika tuh ayo urang berjamaah neuli kope keur maneh surga na mawi bagian kana nerakana jika aya jelema nu kitu ditawang aya nu kitu aya nu kitu jelema diajakan bener begitu balas naon paeh hatena itu tadi dina sarasa pinah aya tadi naon dina hikam aya wa min alamati mautil qalbi adabul hazan ala ma fataka wa adamun nadan ala ma asabaka min wujudi jilat ya batur ngaji orang tinggalin ngaji teu nalangsa teu sedih batur berjamaah orang teu berjamaah teu sedih hare-hare ya itu hari-hari sugan karena hati naya sedih di mana digejlik karena dosa sugan aya nalangsa itu tanda nak maut
qalbi. Ya, itu terkait. Ari umat Rasulullah yukabiruna wa ala kulli syarafin ngagungkeun ka Allah. Nah samana dipelong ku hatena sok gedekeun pamolong pelong dunia nu kaalaman kurang nepi ka Arab sok tingali kabeh maju maju segala rupa maju itu apa Allah kabeh damel Allah tetela Allah agung Allahu akbar ngagungkeun hatena teh itu gede pamolongnya nak yukabiruna Allah ala kulli saja eling kalau selalu ngagungkeun kalau insyaallah lamun boga keyakinan seperti itu yusiduka qurbahu bakal naon bakal ngahadirkeun dina hati anjeun rasa deukeut jeung Allah lamun rasa deukeut jeung Allah isin ku Allah rek korupsi teuing naon sababna jelema korupsi sabab terasa deket jeung Allah gitu. La yasruku syariku wa huwa mu'minun la yazni jani wa huwa mu'minun la yasil asi wa huwa mu'minun mualaikeun papaling jelema tukang papaling lamun rasa deket jeung Allah mualaikeun jina tukang jina lamun rasa deket jeung tukang doraka mualaikeun doraka lamun rasa deket jeung Allah sama berasana jauh jeung Allah teu wau jeung Allah tak tukang papaling papaling itu aya kesempatan papaling kade jadi tanamkeun dina hate yukabirunallaha ngagungkeun ka Allah rasa deukeut jeung Allah qulubuhum masaifal matena umat Rasul mah ibarat urang nulis dina kertas sakali nulis katret nulis nancep kana hati ngupingkeun pangaosan cepil nyalen dina cepil tertulis kana hate nyang karuk dina hate ai urang mah bar nya li bar di mana bu bar keur ngaji mah are kuring derek maot kudu loba bakal amal soleh geus ka imam mah nongkrong deui we kieu teu ujung Al-Qur'an itu bar nya kiwamul dunya bima wa kiwamul akhirah bisolihil amal dunia kuat dunia non kekuatan di alam dunia harta tapi kekuatan di akhirat mah amal soleh geus bebekalan ke amal soleh ke akhirat geus bebekalan ibu dasar ya tuh kemarin getol tahajud deh sabang kuring teh butuh ke arwata jawadu fa inna khairan jadi taqwa rek pepelakan melak tahajud melak duha melak baca Quran balik tina pangaosan teh melak selawat melak sedekah geus ka imam poho deui nya leres buleres kunaon sababna eta teh karena naon hiji teu pati resepna ji dua dosa nu geus kalaksanaakeun tara pati ditobatan dua rupa eta teh na surat Al-Kahfi geuning nya wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idan abada hiji gara-gara nate resepna ji resep mupingkeun pangaosan nu kadua resep dosa tara ditobatan antum dikunci ku Allah hatena teu ngarti kana ilmu agama bahaya teh suci ya balanggali teu ngarti kana ilmu agama itu wa intaduhum ilal huda para yatadu idan habana sabab hatena geus dikunci ku Allah ceulina geus ditutup ku Allah panonna geus teresepen kana naon agama ningalikeun kana Al-Qur'an wa intaduhum ilal huda para yatadu idan habana saumur ge moal menang hidayah begitu mah paurnya bu paur geus
Kulubuhum masuk ipaum cek tadi ge wayuzaki him hate nate tempat cicing ilmu agama Allah gitu umat Rasul. Ya sumpuna bis sholati kasubuh bihim fil kitab. Baris rek berjamaah ya Allah Rasul begitu adan rempeg datang ke masjid berbaris sholawat 3 kali komat deng naon padilah takbiratul ihram teu katinggalin. Alhamdulillah bu diurang mah ciciranca kiat karena berjamaah nu osok mah nutara mata arah lainnya itu nu osok mah alhamdulillah giat ciranca masuk bandingkan jeung nu sejen. Ini kamu berbatur bu ya Allah tidak miang beda nang saya namanya dah giat sudah gitu. Jadi contoh batur cirancangan kahade mesti kalah melendre nya itu kade ku batur dipakai contoh kalah jadi melendre. Ini kalau berbatur sok ada curang ciluk dan yangan palad setengah jam kakara kurutaknya itu lihat di orang masuk di imah ada masih kena orang can wudu maka bagian itu kemana nah jadi tuh itu ini kawasan itu kebagian berjamaah saking cepat nah gitu adulah cepat deh ini abri taksin beri sholawat ada buang batur kira-kira yang kena kokocok di bak mah gitu karunya cemuring deh alhamdulillah ini sok sholawat lah gitu. Kalau mati aja Rahman kali itu sok muru-muru berjamaahnya kok mau menjalan nadan can sok kudu mah ya Allah maka bagian gitu. Alhamdulillah diurang rempegnya subuh nabi sholati kasubuh bihim bil kita berbaris berjamaah ya Allah rempegnya pinuh masjid sajajarnya hai ciran sama sajajarnya loba 20 kan itu so beda jeung ieu 20 orang teh pinuh 3 dari dia paur di dalam bentuk sajajar-sajaran dan waktu loh kemudian ada tah awalnya ulah sarewaya itu pangdekeutna ka masjid kade bisa hadir di masjid tah. Ayo di Arab jauh ke lompat muru-muru berjamaahnya itu ayo datang ke imah di masjid pikir kita berjamaah kade lah tingkatkan berjamaah ya subuh nabi sholati kasubuh bihim bil kita berbaris. Wah tapi ngeslilat teh gue canggel tuh bu tunuh tuh bu capek tuh bu Ila lihat teh gitu nya ji. Kurang geusana lah nya bu. Kagok saeutik deui. Sulusu yadhulunal jannata bil ghairi hisab wa sulusu yatuna bidunubihi mauta yaum fayughfaru lahum. Lah simuring nos deba we gitu. Murah-murah saja kira-kira tahu ingat tuh dibedakan dari wasulusu yatuna bidunu bihi mawatoya idom kata lar itu bu anu kata lar itu bu ditanya dewa itu kata lar berjanji di asongan kalau murengket engkau umat Rasul ya cek tadi man ahabba sayan kasuro minti rihi zaman orang sepiji perkara bakal loba ngobrol ke anak sok ngobrol sejarah Rasul cek tadi kali dibetelakeun sejarah Kanjeng Rasul dina mirqoh deba jeung berjanji teh ngabejakeun perilaku Kanjeng Rasul ti kawit nepi ka maotna ka dewasa gitu. Ternyata di Taurat masih kena ayat sulusu yaduluna jannata bil ghairi hisab umat Rasul kabagi 3 nu diutim umat Rasul di akhirat mah lain umat Rasul seperti di dunia nyaeta jalmi nu maotna mawa iman bu akara disebut umat Rasul ayeuna mah nu sahadat we itu umat Rasul
rasul. Engke dipilih nalika maut husnul khotimah, najan amal kurang iman kabawa insyaallah jadi umat rasul. Ngan kabagi tilu umat rasul ge. Ya dulu jannat bil ghairi hisab, asup ka surga tanpa dihisab. Tangtos beren para nabi nya, para wali nu resep amal soleh jarang dosa. Daya dosa ditimbang amal daya hisab anu maot sahidin nu katalah malin urang. Nu kadua, da urang cicing di mana ya? Ya tuna bidunubihim wa toyahum payughfaru lahum. Marawa dosa maut nanti mawa kasalahan di dunia tidak manusia lin malul hoto wanisya tempat salah tempat hilaf jalmima ya ngan eta dosa teh ditobatan di dunia teh atau lupa amal soleh teh dua rupa anu bisa ngapus dosa ya ataib minadami kaman ladan ba lahu jalma nu tobat tina dosa saperti jalma nu teu boga dosa kotor di kumah lin ari kitu mah kotor ayo teu di kumah sebutna ge naon daki muting nya nu hese teh aya Bu itu daki muting nya ari dosa pagoknya ari do tobatna tah eta nu bahaya tuluy deui jalma nu ningkatkeun amal solehnya innal hasanati yudhibnas sayyi'at sayana kasayan bisa ngahapus kana kagorengan sareng ditimbang isu teh antara amal hade jeung goreng berat keneh kana amal hade daripada amal gorengnya itu pamaman sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatirat dia loba amal hade daripada amal goreng tuh dihapus amal gorengnya berat karena amal hade insyaallah diridoan ku Allah mudah-mudahan kadinya orangnya Bu itu kabawa iman bari rebo ku amal soleh itu sok tingkatkeun amal solehna salat sunatna tingkatkeun baca Qur'ana tingkatkeun sedekahna tingkatkeun mudah-mudahan bisa ngalebur kana amal salah urang wasulusu yatuna bidunubihim wa toyahum wa toyaidom datang dari segolongan umat Rasulullah ieu mah dosa wungkul tobat tara nya resepna teh salah we tobat tara ditamal soleh teh dae gotong royong tara lin ngaji tara naon deui salat sunat tara puasa sunat tara sagala tara ieu mah kana kahadean ngan ieu pada sagala osok nonton politara osoknya sinetron osok dangdutan osok klit segala osok we nya ieu nu tadi kumaha-kumaha ieu mah jiga nama li waktu ya cek Allah bajinu sok timbang amal Gusti boro-boro timbang wah katinggalin lagi numpuk dosa wungkul kumaha nu kieu nya cek Allah kami terido nah tapi iman kawawa ngahijikeun jelema kafir jeung jelema mukminin akhirna mah dihampura ku Allah ngan tetep dosa mah tanggung jawab la mangkana fi qalbihi mislu dzarratin minal iman dakhalal jannah sajalma nalika di akhirat nying celak sagede rambetu sagede reungit nying celak keyakinan terhadap Allah kabawa maut insyaallah dijait tina sutina neraka Naon iman aya sagede rambetu sagede reungit pan kieu nya Pak innallaha la yastahi ayat riba masalama ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim tingali Allah
Allah nyen perumahan reungit. Allah teh isina nyen contoh reungit. Pama bau koha kadang leuwit na salureun reungit, tapi nu diurang dipandang reungit coba Bu. Tapakuran reungit kana bitis urang nyongcong. Nyedot kana naon? Kana bitis urang ternyata pinuh beuteungna ku naon? Ku geuti anu teu ateul main. Nu ateul main nu kakarek entreu piris ateulnya. Li hayang mabuk kitu hendak heueuh. Gitu. Kitu mah aya nu reungit teh nyongcong reungit kebon biasa naon napo eta sacitreukna ge teu karasa ateul. Di tapakuran eta reungit nu sakitu leutikna pamatukna tapi asup getih kana beuteungna. Tina ladang ningali reungit pamatukna aya molongo nu sagede kitu, saha nu bisa paralon molongo sagede kitu nyieun. Terus itu ajaib kekuasaan Allah aya bisaeun. Tapi Allah bisa nyieun pamatuk reungit nu sagede leungit dikenyot nepi ka bijil darah, asup darah ka jero. Ya, gitu. Tetra nyangkar yakin dina hatena bahwa itu kekuasaan Allah sanajan tukang doraka imana kuat nepi ka husnul khotimah. Ya keyakinan seperti itu kabawa maut nyengcelak di sunah neraka iman. Fa'amal ladina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jalma nu iman mah ngayakinkeun bahwa eta teh tanda kekuasaan Allah gitu. Tapi lamun dina kafaru, fa'amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Masalahna naon Allah nyeun reungit. Terus maksud para rungkulin asal mantak naon nya gunana reungit kalah jadi penyakit asal gunana mun Allah reungit mau aya pabrik baygon. Terus loba reungit baygon payu tukang dagang boga untung pabrik hirup. Terus aya hit baygon 3 roda untung batur di ladang reungit. Terus itu Allah rek ngarizkian manusia tukang warung, tukang baygon, tukang 3 roda ladang reungit. Hak bener yakin segala tuh gitu ulah jelema naon Allah nyeun reungit ngabahayakeun ulah nepi ka kitu nya Bu. Sagala rupa ge yakin lain heureuy Allah mah aya mangpaatna keur jalma anu mukmin. Kapawa maot yakin tina ladang ningali reungit neuteup reungit napakuran reungit sumut reungit nepi ka kabawa maot sanajan takang neraka di dunyana insyaallah akhirna mah bakal asup surga. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten umat rasulnya. Keun bae nu katilu ge keun bae Bu. Si mungudang ya Bu. Ular seting kana doraka we. Kade Bu nya. Cik ninggalkeun pasunatan mantak wani, ninggalkeun kaparduan, ninggalkeun kewajiban jeung kaparduan, mantak coplok ka iman. Nah naudzubillahi min dzalik. Mantak urang sing getol ngajina, sing getol naon salat, nah dibarengan sareng berjamaahna ngalangkung malah mandar memperkuat kana keyakinan urang sadayana. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan aya mangpaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.